Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah kajen kuku mah hage urang hayang kawin jeung itu cak kodar Allah henteu bae, urang embung kawin jeung itu cak kodar Allah kawin mah kawin bae, urang teh hayang sugih cak kodar Allah susah bae, urang hayang susah cak kodar Allah sugih bae. Oh ai kitu mah atuh maningan ge urang pasrah kana kodar eta lah nu dimaksud ku wali, eta lah nu dimaksud ku hikam, ngan deuk pasrah kana kodar Allah na kudu aya nu nungtun. Nah ieu lah metodena. Nah ieu kakarak secara global hungkul. Oh jaheuh nya kos kitu tinggal pasrah ka kodar. Geus lamun urang pasrah ka kodar mah nikmat bae, nikmat ngeunaheun moal aya ngarasulak ka Gusti Allah. Ngeunaheun jasa. Tiis kana hate. Urang kuari hirup datang ka dieu naon gitu ngaran urang sadar ieu nang papasena Allah datang ka dieu tek geus beres. Tinggal urang kuari menuju ka hareup. Nu enggeus ka tukang teh dosa malulu berarti. Lantaran urang teh ieu ku sakieu ieu ku salat 5 waktu jeung naon gitu ngaranna rawatibna jeung wiridanana. Engke di mana urang diangkat jadi pangkat solihin eta salat urang teh asa dosa. Eta urang salat urang eta asa dosa, diangkat jadi wali di pangkat solihin teh urang asa dosa. Urang teh nobatan kerja di solihin ge ieu teh teu kaburu bae. Henteu kaburu teh lain teu kaburu teh anggeus-anggeus ditobatan bae urang. Teh eta kos kitu jadi lain nobatan itu lain nobatan kabair sagoe nobatan urang di pangkat solihin ge ieu teh teu anggeus-anggeus istighfar deui tah. Jadi kuari mah hayang tunduk kana qadar Allah. Nah ieu bakal timbul khawarik tidinya timbul sorangan wa kaunul ahwal mawahib yakni ba'da taharruk ijal biha ka taharrukil awaid wa huduri hal ki zikri hadir jeung riungan zikir lain riungan zikir cara urang lain khusus ahli beat eta babarengan mungkin unggal poe mungkin saminggu sakali mungkin sabulan sakali aya perkumpulan disebut halqah riungan zikir itu bebas khusus bae jang ningkatkeun jeung guruna engke guruna mere cara la ilaha illallah ke kanyahoan salah ye salah ta zikirna salah gidegna make gideg heula make napas heula ke geus beres naik engke kanyahoan nu salah ke kanyahoan nu bener engke geus jadi nama teu kudu budak gideg. Nges jadi nama jak nges perasaan urang teh ayat di lautan ilmu Allah, urang aya perasaan ayat di lautan basar Allah, urang teh ayat di lautan sama Allah. Hasil tapak urang teh nges dikelekep dina ilmu Allah. Nges bae urang keur kuku bage babarengan jeung Allah bae. Di masjid asa jeung Allah, di majlis asa jeung Allah, di mushola asa jeung Allah, atuh di kota asa jeung Allah, di leuweung asa jeung Allah. Nu matak nya mah teu kahalangan ku rame, teu kahalangan ku nanaon. Sanajan di nu rame Allah bae hate teh. Nu rame-rame teu kadeuleu ku nyana. Sanajan kadeuleu eta teh dianggap punyana hiji Allah bae. Teu kakarak secara global dong holanan. Tah lit jadi wali teh ka khorkil awaid wa huduri hal kizikri wasima jeung ngadenge mata parugil batin ke anjuran-anjuran guru bari batin urang kosong nanaon hanya ngadengekeun we ti guru sehingga urang bisa meraktekeun naon hasil ti guru kosongkeun minal alaik tina alaqah tina dunia, tina makhluk, tina nafsu, tina setan. Urang ngomong kitu ku hese amat ku cara metode nu tadi bakal eueuh sorangan. Urang kuari kita ulah resep kana dunia moal bisa kajen ku kumaha ge dipaksakeun ge moal bisa lantaran urangna encan berangkat. Ketika urang geus berangkat, nah, ku ninggalkeun ieu, resep dunia eueuh sorangan. Sorangan komo lamun urang geus dibere ku Gusti Allah kalazatan zauk ngeunah horenganan zikir teh ngeunah horenganan salat teh geus pohoan bae kana dunia dibere ngeunaheun salat teh Allahu akbar hese nyaritakeunana ngeunah eta lantaran naon ka sisi ka gigir ka luhur ka hareup Allah sedengkeun urang teh nang nyieun Allah urang bebarengan jeung nu nyieun engke bakal balik ku Allah bakal ditanya ku Gusti Allah urangna kuari geus deukeut jeung Allah nikmat amat naon hartina jahe naonan naon hartina gadis Lampung naonan nu aya mah ribut malulu naonan naon hartina baby band naon hartina pabrik
dibandingkan pancak Gusti Allah sia jeung boga sia panu aing sia jeung nu milik ku sia panu aing ai siana kuari jeung geus deukeut jeung aing teu nganggap urang kana naon nu aya nah iyalah sakadar metode cara heula geus urang ulah sosolonongan kuari mah urang keur syariat nyareat bae ngan urang sabisa-bisa naon anu sok dibacakeun ku guru dipraktekeun urang tuturkeun ulah ria sabisa-bisa urang ulah ujub sabisa-bisa urang jeung adab-adabanana sabisa-bisa urang eta ge sarua bae kos kitu ge ngan encan make bimbingan khusus doang ai dina zahir mah bakal akur jeung bakal ngeunaheun sarua salat ge ngan ngeunah biasa bae encan ngeunah nu sakumaha moal ngeunah nu sakumaha dibimbing ku guru ngeunah mah ngeunah tatadina coba ge nu tatadina urang usolli sejak kaula salat fardu zuhur 4 rakaat capek teh salat kos kitu teh lain lalagan capek bae sok tinggalkeun geura Allahu akbar Allah nu maha agung bakal hampang Allahu akbar ih ngeunaheun salat ti peuting teh sababaraha rakaat ieu mah lain lalagaan kula mah wani sumpah lamun urang make Allahu akbar menang 4 menang genep di capek tapi orang lah Allah mah nyahoeun ieu urang nu mantak hudang ge dihudangkeun ku Gusti Allah nangtung tengah peuting ieu teh pan nyahona urang tahajud teh Gusti Allah atuh Allah teh nyahoeun men urang dijieun ge nyahoeun geus Allahu akbar hampang bakal ngeunaheun jasa ge salat ge lain dalagan sok buktikeun ge peuting tas tonton TV salat ieu mah buktikeun bae heulana ulah waka norekat heula ulah waka norekat ulah carita tasawuf carita salat teh heulan pinuh kayakinan Allahu akbar tetep ceuli datang ka teu ngeunaheun bae kula mah wani sumpah Allahu akbar ngan eta teh kudu kuraya yakin atuh aing ieu hudang ti peuting dihudangkeun ge ku Gusti Allah haju ieu aing hudang ti peuting teh cak Gusti Allah tahajud atuh aing kunaon make jeung hese-hese Allah nu mere nyaho ka aing bahwa ieu teh tahajud haju ieu nek salat urang ku hese-hese teh geus Allah mah nyahoeun ieu Allahu akbar engke ge geus geudeun assalamualaikum Allahu akbar ih jaheureuh ngeunaheun ieu nikmat ge datang ka jam 3:30 ka 3:30 istirahat reup hees kurang jam 8 aya tahajud terus aya subuh henteu ngan ieu mah keur carita di dija baheula eta teh nurutan ahli tarekat eta lamun urang timbul yakin bakal ngeunaheun buktikeun ge urang ulah ngagugu bae syariat ulah je atuh aya kitu baca da ngalepaskeun syariat mun masih kene kos kitu urang aya di makom syariat bae atuh teu naon Allah teu salah ngan moal ngeunah-ngeunah jak husuk mangke timbul tina yakin lain tina ngamaknaan ayat lain tina ngamaknaan lain tina napakuran keur salat husuk pamere Allah tina yakin urang keur awalna ge geus yakin Allahu akbar je cak Allah pinter sia salat ka aing je berarti sia geus nganggap jitu jasa ka aing teh geus nganggap hebat aing mah aing nyahoeun sesuai jeung aturan Allah ja Allah mah maha uninga aji nya boga kayakinan dingeunahkeun ku Gusti Allah aya jelema bodoh salat ngeunaheun aya jelema geus pangkat kiai teu ngeunaheun nu matak sok ari mah ulah waka nyaritakeun jauh-jauh teh heulanan ulah waka nu tadi mah jauh teh mun kukula dicaritakeun dina tulisan Mama Bakri panjang jasa eungap jasa ieu mah eta bae geus salat yakinkeun nang Allah Allahu akbar di jero eta teh geus aya niat ceuk ahli tarekat komo ceuk ahli hakikat Allahu akbar Habib Toha baheula Habib Toha lamun salat Allahu akbar Allahu Assalamualaikum beres geus jago jasa nu anta ki aya teh pemuda salat cepat jasa kurang sia cepat amat atuh aing salat leuletik tapi saing mah di jemping-jempingkeun mah geus caknya nama trial meureun tapi kudu aya yakin lamun urang teh yakin tetep terjadi Allahu akbar yakin ulah yakinkeun mun cara tadi ge yakinkeun hudangna nang Allah peutingna nang nyieun Allah urangna ge digerakkeun ku Allah nyaho tahajud ge ti Gusti Allah atuh urang make sejak segala cak Allah weh kos aing jauh bae jeung sia pan aing teh deukeut pugu gerak sia ge nang aing saeun amat sih heuh nya geus cek Imam Ghazali teh mah deuk dahar nyokot piring sejak kaula nyokot piring deuk dahar bego beureun tah mah deuk nginum sejak kaula nyokot gelas deuk nginum tolol beureun cek Imam Ghazali asal nyokot piring deuk dahar asal nyokot gelas deuk minum berarti asal nyokot sisir bae deuk apel atuh naon atuh kok kitu mah
cek imam gue dari hese-hese teh atuh jelema geus ngantung berarti salat maka jeung sejak dicarakan orang ku Gusti Allah di makom torekat dicarekat di makom syariat mah henteu ngan engke makom syariat mah di akhiratna masih dipermasalahkeun lantaran aya keraguan-raguan eta mah ditarik teh ku syariat ari ieu mah ku yakin geus Allahu akbar mantap jasa geus ngeunaheun ge coba ge ke urang rasakeun ti peuting kula mah sakitu bae ulah waka nyaritakeun tarekat jeung hakikat nyaritakeun salat robah urang Allahu akbar bakal hayang deui salat engke mah engke ge ku pamajikan dieu teh ge wae ulah salat bae ulah salat mah salat bae heulanan ya Allahu akbar pamajikan ge datang ka puyeungeun urang salat bae Allahu akbar kan teu hudang-hudang barangna impoten tah mah cek pamajikan sugan teh ngeunaheun salat cek jana aduh ampun diurut teh mah kuduna naik keur carita nya jauh teuing urang carita kana khariqul adat geus teu kaudag urang sakadar carita we ngan aya kieu engke resepna kana caritaan siddiqun ahli Allah aulia eta geus aya tetesan wali di awak urang jadi urang teh kasupkeun kana wali waduh wah mantap di akhir zaman mah aya wali ngeridit ya Allah karim wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim pangahandapna bagian kewalian ngabenerkeun ka perjalanan wali jeung kawalina oge pasrah terhadap wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammadiyah mah mun nyaritakeun wali ngajebian ka urang giliran bae kadesek-desek aya cek dina wali ja aya dina Al-Qur'an lagi coba pangnyontoankeun itu Pak Amin Rais. Jadi Amin Rais teh wali. Jadi teu nyahoun ka ukuran-ukuran wali-wali Allah. Hese jeung Muhammadiyah. Rada babarian keneh jeung kitu bangsa Syiah. Nya nama ka wali tu pohar. Di sisi eta. Di sisi lain berat di Syiah. Jadi orang teh ayeuna menyikapi golongan-golongan Islam nuku Kangjeng Nabi dicaritakeun bakal sataftariku ummati bakal peberencai umat kaula masing-masing ke datang ka 73 golongan kabeh ngajatakeun ahli sunnah wal jamaah nu aslina nu mana atuh ya Rasulullah nu asli mah nu ma ana aleh nu akur jeung kula bae diakurkeun ku urang mantap maka silsilah besi teu akur jeung perjalanan silsilah nage engke dimusyawarahkeun besi aya silsilah gadungan besi ngaku atawa ngadenge doang nah ieu ke bakal kanyahoan tina hasil daripada pagaweanana hasilna norekat ternyata horenganan haju kebeli mercy norekat sih jadi kos gitu hasil norekat teh haju nyandung opat mantep jadi hasil norekat teh ieu teh mengarah kana duniawi salah mantap ari ilmu nama di deuleu ilmu ti Tasikmalaya Ba'anom akur ilmu ti Banten akur di Jawa Timur akur nutu akur teh cara meratekeunana ti mimiti cara merekna anu sambarangan mentak begitu norekat teh jadi teu wauh jeung dulur barang norekat teu wauh jeung jelema barang norekat teh ego leuwih tinggi oh berarti ti mana ngamimitian deui norekat justru norekat mah ulah kajahoan ku batur hatta pamajikan ge ulah nyaho urang norekat teu nyahoeun pamajikan urang teh kana pagawean ibadah urang cukup ibadahna ka Gusti Allah nu nganyahokeun Allah titik geus bae sakitu geus di mata pamajikan urang bangun biasa bae
gitu. Wayah Noel wayah ngagelang giliran nu kos kitu na mantep tah. Giliran anu urang pemajikan gesare anak gesare leket urang kuda ulah gandeng-gandeng ulah kanyahoan urang ibadah sorangan mun sakamar teh mah jeung pemajikan nyahoan urang hee ulah geuna kanyahoan ieu mah bebeja ka pemajikan neng kakak norekat neng entak sing hade nya nengnya kakak ulah diganggu. Emang sana nggak ganggu, iya mah ulah nggak ganggu kakak, paling kakak nu nggak ganggu kan neng. Ya udah rekatnya kos gitu. Ya Allah, ya Rabb. Jadi diumumko, naju nyanana merek selembaran saha untuk ijazah torekat. Kos surat undang bae, disebar-sebar. Iya mah ilmu naruhani. Geus teu kudu make tulisan-tulisan ijazah tarekat mah urusanna ruhani dari hati ke hati. Kitu atuh. Jadi engkena teh sejuk nikmat. Titah bener tanpa peduli ka makhluk jeung ka dunia. Ka Allah bae ngan moal bisa mun teu cara bersyariat lah. Pake kurang syariatna dieusian ku thariqah menuju hakikat. Geus ninahin kapanggih jeung budak akur, kapanggih jeung nini-nini akur, jeung aki-aki akur, jeung nu sugih akur, jeung nu susah akur, jeung rangda akur. Eta mah akur bae bangunna. Jeung rangda mah. Tah, terus jadi urang teh biasa bae. Mun bisa, mun teu bisa ngasingkeun diri. Asa teu bisa hate teh ngolembar ku kitu mah. Mulai urang kholwah. Jadi kholwah teh kulantaran teu bisa hijian jeung jelema satungtung bisa masalah mah enggak bae. Ternyata teu bisa. Hampir 90% ahli thariqah ngabejan moal bisa ngahiji jeung jelema urang pisah tina jelema. Oh kholwah tuh. Kholwah. Nah, ieu perjalanan ibadah menuju ridho Allah ngan ieu perjalanan khusus. Saha jelema na ieu nu kuateun kos kieu. Teori mah asa hese. Tapi pan ieu mah urusana panggupai Gusti Allah. Ka dieu ya cak Gusti Allah, batur mah teu bisaeun nya mah kok bisa. Batur mah teu kuateun kok nya mah kuat. Atuh panu Allah digulak-gilekeunna ku Allah. Batur mah sare nya mah kerek. Ya tuh masalah. Batur mah dahar sapiring nya mah 2 piring. Khawarikul adat eta. Akur jeung kebobule eta. Dibedakeun urang ku Gusti Allah. Kumaha ngamimitianana ieu? Anu kamari dicaritakeun ku urang teh nomor kahiji mengenal heula. Sanggeusna mengenal kemudian urang teh nyicipan. Sanggeusna nyicipan karasa ngeunak surbi. Nginum lek mun cara nginum. Geus nginum kaseubehan sakar mabok. Geus sakar kakarak makom sohu ngaranna. Mun ibadah mun dina minuman kos kitu. Urang neuleuh heula minuman urang keur dahaga. Wih, ieu minuman bangunna amis amat dideuleuh ku urang. Urang na dahaga minumanana nya kadeuleuh amis nya tiis kadeuleuhna. Haju cuaca panas. Aduh. Masyaallah. Ngeunah amat. Cobaan asaan urang siripit. Wih, nya tiisnya amis. Teruskeun lak ululu turab hayang kene nginum deui hayang kene nginum deui bungkiang sakar ngaranna ngarasakeun seubeuna nginum makom ngaranna makom teh cager geus dahaga geus henteu tiis karasana ka awak eta carita minuman ku ari ibadah ka Gusti Allah. Di mimitian urang ku mengenal Allah heula ti wujud kidambako. Terus urang ditafakuran, mengenal melalui tafakur. Pan urang teh mengenal Allah teh melalui syariat heula. Can kaharti cenah kiai mengenal Allah melalui syariat ngaji. Ngaji heula. Sanggeus ngaji cobaan ku ari. Ceng, kulan sia geus ngaji geus nyaho kana haram jeung halal insyaallah syariat tah
Wow berarti sia ka Allah. Wow melalui syariat. Coba nek dicoba ku aing sia. Coba inon ya. Ih, tambah bir sagan. Ayo coba inum Gus ya. Imung, urang sia nu mantap mung haram. Wauheun ka Allah melalui syariat haram na minuman. Wau tak ka Allah melalui syariat ngaranna. Mungnya nama haram. Dibere ku urang awewe urang Lampung Putih. Waduh, Masya Allah. Haji bubuka di hareupeunna. Iya. Susuna mari neungtreut ya gitu. Aduh. Apa mereka deuleunya. Sep, pelan. Coba tah, nyanang geus ridoeun jasa kasih hayang. Nu mantak ridho lain hehehe. Nyana teh ya irang da ditinggalkeun ku salakina geus 2 tahun. Jadi nyana hayang disodakohan duit teu butuh hayang sodako eta. Jadi ujang lamun daek nyarean nyana menang ganjaran lantaran sodako. Ih ke heula kon sodako kiamat kabalinger ieu mah ieu. Sodako kos ieu nyana geus hayangeun jasa ieu. Jadi geus acep teh sodako kadinya nyana mah duit teu butuh bogaeun, mobil mah teu butuh bogaeun nyana mah. Segala rupa teu butuh dahareun nyana mah butuh ge eta. Imbung cek nyana. Kunaon emang? Itu haram zina mah wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Wau ka Allah melalui syariat. Dur salat zuhur, gegeran bae nyana neangan samping. Sajadah dan deuk ka mana sia? Salat. Emi. Deuk naon tuh? Kadenge surah azan. Wau berarti ka Allah syariat. Ketika dak si hayang motor, hayang boga duit henteu, ieu motor ieu. Teu boga duit kredit ku sia. DP-na sabaraha? 3 juta, ngan bogana 1 juta. Geus bogana mah bayarkeun 2 juta ge sia nginjem ka aing. Blon teh coba. Jadi 2, kredit motor hiji, kredit mayar hiji, tah nu 2 juta na. Jadi 2. Daca, geus teh teu naon, teu pati wauh tah ka Allah tah. Dina bab kredit nya can wauheun ka Allah. Syariatna can anggeus moal jadi wali. Syariatna ge can anggeus teh. Encan anggeus kulo kordin jaronapan pawaribat eta teh can kapake ku manehanana. Sia boga duit henteu, aju deuk usaha teu boga duit, daek sia nginjem, daek diinjeman mah. Ai aya manu nginjeman, ye di aing aya cek Umar teh ngan kieu. Di mana-mana sia nginjem 1 juta, ke di mana-mana sabulan kudu mayarna 1.100.000 daek sia. Kagak saha masalah, can wauheun ka Allah. Can wauheun ka Allah, can make kana kulo kodin jaronapan tah eta teh wau ka Allah melalui syariat. Dina ieu mah wau, dina ieu henteu, dina ieu wau, dina ieu henteu. Eta kos kitu aclek-aclean kos kitu moal bisa jadi wali moal. Jadi solihin ge moal bisa kecuali diganti ngaran Muhammad Solihin. Teu bisa. Tah. Mulai ku ari ngenal ka Gusti Allah. Sok aya jalur khusus dilatih lantaran Maradona ge hebat main bola na lantaran dilatih. Mike Tyson teh hebat tinjuanana aya pelatihna. Aya pelatihna teh dan lain-lain sebagainya. Urang ge ibadah make jalur khusus dilatih. Carana kumaha hudangna, hudang silana, leungeunna, zikirna. Saenggeus teh mengenal wujud kidam bako. Tuh dicaritakeun makomna ieu nya aya 7 ieu makom teh pos ngaranna aya 9 gitu makom teh aya 9 sok mulayan jasa etik sabenerna mah ulah aya di jero hate dunia ulah aya di jero hate makhluk ulah aya di jero hate nafsu ulah aya di jero hate setan jadi hiji be Allah tah deuk ngaleungitkeun eta perjalananna melalui suluk ngaranna tuh carana hiji zikir, kedua tafakur, nomor katilu hidmah zikir urang ka Gusti Allah kemudian tafakur ka Gusti Allah jadi nyaritakeun dina hate teh merenung kana keagungan ti mimiti keagungan makhluk-makhluk Allah menuju ka Allah bersilsilah urang teh jeung hidmat ka guru kumaha cak guru ulah-ulah keur bener keur salah lagi lakonan bae sebab ieu guru teh neuk ngaluluhkeun nafsu urang. Tebelan ditentang guru torekat mah kajen teuing salah. Tapi lamun urang teu norekat salah ulah. Tapi lamun urang norekat, urangna norekat ka manehanana tah. Haju salah urang diinstruksikeun kudu terus bae. Kajen teuing salah. Sebab teu dimaksud etana nu dimaksud ieu
nafsuna neuk dileungitkeun. Geus teh rahasia guru teh mah kos kitu mah teu meunang dituturkeun ku urang, teu meunang dituturkeun nyana bae teh mah rahasia jeung guru. Batur nuturkeun ulah. Urang nuturkeun guru diajak ngariung wani keneh. Urang nuturkeun guru diajak salat wani keneh. Urang nuturkeun guru diajak zikir wani keneh. Urang nuturkeun guru diajak tahajud siap. Urang nuturkeun guru diajak puasa siap jasa. Balikan deui ku ari. Urang diajak ku guru dititah dahar bareng jeung nyana usah. Leuwih ti siap tah mah. Leuwih ti siap. Diajak zarah siap jasa. Siap tah mah kos kitu mah. Ku ari urang gitu nuturkeun guru dititah kitu sedekah siap keneh. Siap keneh demi kaunggulan kitu pangkat siap keneh. Nah, ku ari cak guru teh kieu tuturkeun aing. Hayo. Pas waktu sholat, waktu zuhur teh sholat guru. Asar teh sholat. Bingung murid. Je, kumanya ieu nya. Guru geus teh sholat. Ulah loba ngomong sia segala mikiran sholat segala naon. Tuturkeun aing. Isi aing nuturkeun bener apa teu? Ulah loba ngomong sia bener tah henteu aing tuturkeun. Maghrib dia teh sholat. Asar ge teh urang nu biasa sholat titah nuturkeun guru teh sholat teu kuat urang. Dipisahan bae can kuat urang jeung guru. Can kuat. Memang kos kitu perjalanan kawalian. Mainnya cenah aya nu teu salat lain maksud teu salat datang ka mana ieu luluhna. Geus kos kitu bae teh urusan tarekat mah aneh bae geus. Aju dituturkeun ku batur atuh ulah tambah urusan nyana jeung guru. Hese atuh hese nu mantak saha nu bisa. Dia hese nuturkeun guru mah kos karan itu teh. Nu tak ulah nuturkeun lamun teu dititah. Eta mah kan dititah. Kuari nuturkeun bae. Cek guru ulah nuturkeun aing mah sia bae henteu kula mah deuk nuturkeun bae. Ulah. Siapa heula aing mah aing. Tah nu tadi mah dititah kudu nurut bae. Kuari mah teu dititah deuk nuturkeun bae atuh ulah. Nalika naik ka gunung ulah sia mah nuturkeun bae. Nalika ngojai jakula ge bisa ieu nutur cek ulah. Bisa naik ka gunung bisa, ka leuweung bisa, ya, ngojai bisa, pelebah ka seuneu. Ayo sia aing tuturkeun bae mah. Guruna ka seuneu tuturkeun aing. Tuturkeun geus sia. Titah ulah ge terus bae. Lah, terus bae dia tuturkeun bulu. Tutu. Tah eta teu meunang tah. Ketika ulah cak guru atuh ulah bae. Ketika nuturkeun kajenting salah. Teu dimaksud salahna guru teh deuk ngopena nafsuna. Deuk ngopena lelembutan-lelembutanana supaya urang bisa ngobrol jeung Gusti Allah. Urang mah pan ngobrol teh jeung nafsu, pan aya ahli tarekat mah ngobrol jeung Gusti Allah per detik-detikna. Cek Gusti Allah lempang, cek Gusti Allah salat, takbir. Sing ada teh pikiran, ulah ka ditu sia teh keur dibimbing ku aing, cek Gusti Allah. Eueuh deui pembimbing nupang sagalana mah aing. Lurak-lirik sia mah keur dibimbing ku aing. Aya nu liwat ulah sok lelebujur, nah sekarang ngagitekna di deuleu. Keur salat sih mah nileung ngagitek. Waduh. Cak pikiran orang kos inul bae batal sia. Geus datang ka inul lain usul ilallah usul ila inul. Dibimbing urang teh titah kos kitu tah. Moal bisa teh kos kitu mun teu zikir jeung tafakur jeung khidmat ka guru moal we kajen kumaha ge. Tah eta teh keur carita metode. Ari anu dicokot mah ku Gusti Allah. Langsung ditarik ku Gusti Allah. Nah, murad ngaranna henteu ngaji deui. Henteu suluk deui. Ujug-ujug boga kaistimewaan kadeuleu ku urang hajunyanana ge ibadahna pahara jasa dimurad tah mah kos Ki Fudel bin Iyad atau dimurad ti leuleutikna keneh. Atau dimurad tah urusan Allah tah mah ku Allah nek dimurad kos nabi. Atau ti leuleutik keneh dibimbing masum. Ieu ge dek dimurad ku Gusti. Jadi aya nu dimurad, aya murid melalui suluk ngaji heula. Sageus ngaji dinyayankeun diberes sinar ilahi ku Gusti Allah di hatena. Nah ieu lolobana mah kos kieu nu meunang ngaijazahkeun ka baturna murid nu murad mah teu bisa. Sebab teu boga silsilah meunang ti sahanya. Praktekna ka murid kudu kieu teu bisaeun. Teu bisaeun tah mah ngaranna laduni langsung ti Gusti Allah. Nu bisa ngaijazahkeun mah nu puguh belajarna alif, ba, ta, sa, jim, kakarak. Ulah kitu. Kieu ulah kitu kieu engke geus berangkat mah masing-masing atuh mangga bae mantak aya murid ngelehkeun guru dina toriko ge sarua
Ai murid mah ieu teh ngan sakadar sakitu pangkatna misalna ngan pangkat walina wali teh ngan sakadar walina kitu nujaba. Ai ieu mah pangkatna kok jadi muhtar mah pan wali muhtar mah ngan 3 saumur hidup dunia ngan 3 pae hiji tambahan aya imamani ngan 2 aya autad ngan 4 Imam Syafi'i diangkat jadi wali autad kutub dina autad tah eta teh ngelehkeun guruna Tuan Syabdul Qadir itu ngelehkeun guruna sarua bae naik bahkan guruna geus caritakeun bahwa murid kula anu bakal jadi kutubul aulia mah kula ge aya di handapeun nyana tah eta tergantung dah nah ieu nu bisa ngaijazahkeun teh anu belajar dibimbing nah kabelah itu udah cerdas lempang sorangan ti mana ngamimitianana nah ieu nu rek caritakeun tadi dahaga urang hayang usul ilallah parabotna geus aya ilmuna kuari urang berangkat ninggalkeun dunia jeung makhluk menuju usul ilallah ku cara zikir jeung tafakur hidmat kanu jadi guru sesuai jeung aturanana berangkatlah nah terus di dieu yaqulu al ahwalu mawahibu diucapkeun ari ahwal mah pamere wal maqamatu bakasib ai maqamat maqam eta adalah diusaha wa kasbuha wa taqaddumul ahwal alaiha ka'annaha nataijuha ngasabna kana maqam eta adalah diheulaan ku ahwal ka'annaha nataijuha seakan-akan natijah daripada awal eta adalah maqam wa qaulul ahwal mawahib yakni ba'da taharuk tijal biha qaskuba ka khalqil awaid batur ti peuting sare ieu mah hudang kharqul adat ngaranna kemudian kitu batur dahar ieu mah henteu eta ngaranna kharqul adat batur manginum nya nama henteu batur beuh nu ngarokok ieu ngarokok kharqul adat ngaranna batur beuh teu ngopi nya ngopi kharqul adat eta kabawa ku juri ge teh nopos batur mah keur ngaji eueuh nu nundutan nya nama nundutan khariqul lil adat sarua bae eta ge kabawa ku setan eta tak iko khariqul lil adat jadi adat-adat kebiasaan manusia kebiasaan makhluk ditinggalkeun ku urang eta teh hese kumaha ngamimitiana nah lamun urang eueuh guruan hese mantap makelah guru cing coba kumaha kieu ya guru beat ngaranna kuari hiji awas jauhan kabair mangga nyaho sia ka kabair nyaho besi kurang nyaho ditulis mantak Mama Bakri nulis heula kabair padahal mah geus loba dina kitab-kitab kabair tapi lantaran ieu endek dimuridkeun ieu kabair dage ditulis ku Mama Bakri sempur dina kitab torekatna nulisan heula nya na kabair teh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 kabair asana jang teu 40 wae dina fikih mah pan ieu mah thariqah kabair teh ditambah lain urang eueuh guruan mah hese tapi lamun aya guruan jadinya ho singade ieu kabair nya ieu nya singade tah ieu sia kudu dijauhan ieu kabair teh dibaca ku muridna bo kabair teh urang mah nu nyaho teh mabok zina maling judi maehan eta kabair anu geus jelas tah kos kararitu horenganan aya 40 dina tarekat mah kabair teh pandek usul ka Allah beres nah ieu nu sogoirna ieu nu sogoirna leuwih loba sogoir geus tinggalkeun ku sia nu kabair tinggalkeun nu sogoir urang nuturkeun eta bakal khariqun lil adat naon sababna sebab beda jeung kitab fikih ku eta bae ge geus beda urang bakalna geus beda bakalna tah ku eta bae ge heulanan encan nae ka ditu lantaran naon lantaran puguh jalurna batur bae nyebutkeun kabair teh nu tadi teh ya ieu mah macem-macem kabair sogoir teh macem-macem geus urang bakal beda jasa jeung batur dina tingkah-tingkah urang padahal urang teh can sakumaha kakarake datang ka sogoir jeung kabair jeung sogoir lantaran make doktrin kabair jeung sogoir eta sakieu kabair tah sakieu sogoir ku ngalaksanakeun eta bage urang geus kadele beda ge bakalna jeung batur
geus bakal beda. Dahar bae, tapi daharna ukuran jang salat bae. Mun urang ngalaksanakeun berarti mun urang ngalaksanakeun urang tepat. Mun urang teu ngalaksanakeun eta dosa. Dina ilmu tarekat bakal leuwih ti kabutuhan dosa. Terus kabelah dina waro. Watu dakikul waro. Anjeun kudu nganya-nya kana apik. Sok timbulkeun di diri maneh apik. Apik awas. Mimiti dahareun kudu apik, inumeun kudu apik. Awas kudu apik. Cak guru, dina kitab da dibere kaapikan urang teh ieu. Awas kudu apik nya singade. Bogana kendaraan, bogana baju dan lain sebagainya kudunya hokokot soranana diapik-apik. Urang bakal khorikun lil adat. Ku geus sakitu bae nuturkeun metode eta bae bakalna geus khorikun lil adat urang. Geus kabairna dijauhan, sogoirna dijauhan, warokna kurang ditimbulkeun ku ari ku urang. Mulai yakin aya ka Gusti Allah. Pasrah ka Gusti Allah. Taslim jasa ka Gusti Allah. Geus aya sorangan bakal timbul. Leban kabairna nu tadi geus ditauhan, dijauhan sogoirna geus, kemudian warokna ku urang geus ditimbulkeun ku ari ku urang. Urang mah pasrah ka Gusti Allah teh geus aya nyai-nyayan sorangan bakal nyai-nyayan soaran otomatis bakal aya ngeunaheun hampa make metode ngaranna nah kuari geus eta mah urusanana kos kararitu nah kuari mulai mata jeung ceuli di ka Allah ulah ayana naon di jero hate kunu tadi geus dilaksanakeun urang geus bisa kos belajar nulis hayang bagus urang nulis atuh henteu nuturkeun tulisan teu henteu make metode digentur mah ye nyeun alif cara nyeun alif kos kieu ye urang dipagahan nyeun alifna kieu ye nyekel kalamna kieu penana nyokotna kieu ye tet nyeun alif nya ba kieu ye dideleukeun urang deuleu ye tah nyeun ba kos kieu set tak kos kieu terus ain ogin pak dideleukeun teu meunang teu deleukeun kieu ye carana lamun nyeun ain kieu set tuh eureun ka dieu puterkeun ieu kabuter-muterkeun kalamna kudu dideleukeun ku urang awas bisi salah puterkeun set puter ka dieu puter tet aya tipis kadal nyeun zal kieu ye tet tah sok eta bae heula teu meunang urang tulis nu lain nulis eta bae alif kudu akur meunang ti guru cara nak kieu cara lamun urang teu daek akur bae bebeja ka guru kok alif kula mah teu akur bae bengkok nu teu bagus bengkok mah oh balikan deui kieu ye carana tek set nah nyeun alif sok oh heueuh ba kok teu akur jeung guru bakal diakurkeun bebeja urang ka guru lamun can akur mun geus akur sok urang laksanakeun kurang nyeun alif teu meunang wakan nulis nu sejen-sejen eta bae heulanan geus rada akur-akur bebeja ka guru coba hasilna alif ba ta na kabeh geus akur ye rada akur naek dibere ngan sakadar saeutik bismillah we bismillah engke bakalna mencakup kana kabeh bisa bismillah akur jeung bismillah guru bakal akur ieu keur carita nulis eta bae heulanan akurkeun cara narikna timimiti alif bakna terus datang ka beres geus bae urang setor ka guru sok urang nulis naon bae ge bakal katurutan ku maneh nulis sok dek nulis naon eta kakarak hiji engke kana kripi kana dewani dan lain sebagainya dibere ke ku guru akur urang jadi make metode cara henteu kudu nurutan hiji-hiji cara di sakola teu kudu mun make guru mah alif bakna bae engke jeung kripi ieu dewani ieu terus kabeh khot teh ku guru dibere rumus tak jadi bisa sorangan kayak kadituna nah ieu ibadah ge sarua ku guru dibere rumus bae ieu kabairna ieu tinggalkeun sogoirna ieu biar cara warokna ieu kos kieu warokna tah engke maneh hudang ti peuting mandi hudang ti peuting kabeh mandi wudu carana kumaha deuk mandi teh ya urang perasaan mayit dibere kunyana bukuna tah kumaha bakri bahwa urang teh mayit kemudian urang dipandian terus dibersihan urang teh mayit rarasaan teh mayit bae geus kudu boga perasaan bahwa urang teh keur dipandian mayit beres mayit wudu beres urang boga perasaan mayit bae terus beres terus urang teh make baju urang teh keur dibungkus mantak nu bagus mah nu putih abe jadi mayit beneran ya
terus perasaan mait alah geus teu daya teu upaya ai mait kumaha ai mait mah didieukeun diuk dikedengkeun-kedeng ngedeng digigirkeun gigir dinangkarakeun nangkarak nah ieu mait ngaranna urang teh ti mimiti mandi wudu kudu boga perasaan mait nah geus beres urang nangtung ieu teh mait geus atuh aya anu ngarobah-robah sa Allah urang teh keur dirubah-rubah ku Allah sok ku Allah dirobahkeun anak Allahu Akbar satungtung urang boga perasaan urang encan jadi kudu leungit perasaan urang teh kudu perasaan teh ku Allah ditakbirkeun ku Allah disidakepkeun ku Allah dirukukeun ku Allah disujudkeun ku Allah atuh hese nu mantak hese ge jadi wali micin perasaan diri bahwa diri eueuh nu aya Allah jadi ku Allah bae geus tah sebab naon atuh cak sato ilah geus sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar geus dibeja geus dibere-beja ku Syekh Ato ilah di awalna dina hikam sawabikul himam himah urang tujuan urang kahayang urang maksud urang anu menggebu ieu teu beda jeung kuda sander sok geura la tahriku aswarul aqdar moal pisang ngabedah kana tabir-tabir kodrat iradat Allah papasen Allah sok urang kahayang kawin jeung si eta cak kudrat Allah ditakdirkeun moal jadi pamajikan urang pasti moal bae sejuta kali kahayang kawin jeung eta eueuh qadar Allah ti dituna tetep bae mun itu teu paeh urang nu paeh atawa direbut batur kana teu jadi bae geus jadi sadiakeun modal dek dagang urang ka ditu hima urang hayang dagang sangeus dagang hayang kitu untung tapi dina kodarna bakal rugi bejejes 1 juta kali modal ratusan puluhan miliaran juta eueuh kodar bakal untung mah rugi bae ji sawabikul himam la tahriku moal bisa tah eta teh dibuktikeun ku perasaan nu mantak ngaji hikam mah kudu dibalikeun macana cak guru teu kaharti guru bebeja maca hikam mah mun can dibalikeun can bisa lamun masih keneh kos kieu keneh bae lah tah mah lalagan maca hikam mah kudu dibalikeun sugan teh mah dibalikeun macana dibalikeun perasaan lamun urang can tibalik perasaan lain wali ragap we diri urang mah kieu aya Allah aya naon dalilna aya dada melanana syariat keneh kudu kumaha tuh aya aing ye aing aya ye ku ari ye tina eueuh kana aya tah eta teh dalil ayana Allah ulah Allah aya dalilna aya aing atuh leutik amat ayana Allah didalilan ku urang pan ai dalil mah tunjang ai tunjang mah tuh kudu teger ari ieu Allah nu maha sagala-gala didalilan ku urang tibalik tuh geus mulai jih heueuh oge nya ngan sia ulah waka kadinya heulanan ieu mah keur carita ieu mah keur carita ieu mah keur dongeng sia mah sia bae heulanan ente bae heulanan mun ngaji tauhid da wujud artina aya nya aya Allah dada melana aya Allah aya dalilah aya dada melanana dada melan teh jadi dalil Allah sedengkeun cak ilmu mantek dalil teh hujah teh tunjang Allah teh maha sagala-galana ditunjang kudu eueuh teu kaharti cek saatoy lah manya aing mah tunjangna lemah amat kudu kumaha tuh urang aya ti eueuh ka aya ta ini dalilan ku ayana Allah tibalik tamun hikam geus maca hikam tibalik meunang ngaijazahkeun ka batur heulanan jadi lamun can tibalik can bisa nah ieu urang ditungtun ku guru ieu kabairna tinggalkeun ieu sogoirna tinggalkeun warona tarik pasrahna ka Gusti Allah lamun urang geus pasrah jasa engke ge bakalna urang kos lalayangan kumaha layangan dibetot turun sanggeus dibetot turun dat naon garang-garangna digitukeun da diulur tuh ai osok masih ngadulang layangan penyaho dasar tukang ngadulang layangan kabeh weureuh ulur tarik kemat cet eureunkeun kemat kakalerkeun nyet urang kos lang layangan dioper-oper kunu mentangna urang ge awak teh kos lang layangan bae dipentang ku Gusti Allah lempang sia diuk sia kicep sia dengekeun ku sia sok sia
hayang datang ke perasaan bahwa orang teh ya aya dina tungtung curug Allah cek ngomong sompral nama tak ndek datang kadinya mun geus datang kadinya wali ngaranna maka baca hikamna dibalikeun sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar kahayang urang teh moal bisa ngabedah kana qadar Allah atuh ai kos kitu mah urang tuturkeun atuh qadar Allah jah kahayang tinggal kahayang ai cak qadar mah henteu bae urang henteu ai cak qadar heueuh bae urang nuturkeun qadar yuk atuh eta nu bagus mah cara nuturkeun qadar ieu lah kudu boga guru nah ieu nu hese ge neangan guruna eueuh cenah meureun atuh aya satungtung dunia aya can kiamat guru torekat aya coba cenah pangneangankeun atuh guru torekat mah kadang-kadang babarengan jeung urang kadang-kadang ngobrol jeung urang kok atuh teu nembongkeun jeung teu mere atuh pun siana can siap encan siap kacangna geus aya jagongna geus aya dek dipelakeun ari encan digaru-garu acan mah deuk kumaha melakna kacangna geus aya parena geus aya sawahna can dipacul-pacul acan mah atuh deuk kumaha ditandurkeunana geus dideuleuh heula kesiapan tanahna ieu nak dipelakan pare woh lamun geus diwaluku geus digaru geus siap kakarak ditembongkeun ieu bibitna kieu cara melakna ieu deuk melak kacang mana tanahna tah ieu zikirna geus aya nu deuk mere zikirna geus aya lahanna nu can aya tah dibalikeun ke bakal tibalik sorangan urang sawabikul himam la takhriku aswarul aqdar jak kabeh ge ku qadar Allah atuh urang teh moal bisa nabrak kana qadar Allah kahayang tinggal kahayang ai bertentangan jeung qadar Allah nu menang kajen kuku mah ge urang hayang kawin jeung itu cak qadar Allah henteu bae urang embung kawin jeung itu cak qadar Allah kawin mah kawin bae urang teh hayang sugih cak qadar Allah susah-susah bae urang hayang susah cak qadar Allah sugih-sugih bae oh ai kitu mah atuh maningan ge urang pasrah kana qadar eta lah nu dimaksud ku wali eta lah nu dimaksud ku hikam ngan deuk pasrah kana qadar Allah na kudu aya nu nungtun nah ieu lah metodena nah ieu kakarak secara global hungkul oh jaheuh nya kos kitu tinggal pasrah ka qadar geus lamun urang pasrah ka qadar mah nikmat bae nikmat ngeunaheun moal aya ngarasula ka Gusti Allah ngeunaheun jasa tiis kana hate urang kuari hirup datang ka dieu di naon gitu ngaran urang sadar ieu nang papasena Allah datang ka dieu teh geus beres tinggal urang kuari menuju ka hareup nu enggeus ka tukang teh dosa malulu berarti lantaran urang teh ieu ku sakieu ku salat 5 waktu jeung naon gitu ngaranna rawatibna jeung wiridanana engke di mana urang diangkat dari pangkat solihin eta salat urang teh asa dosa eta urang salat urang eta asa dosa diangkat jadi wali di pangkat solihin teh urang asa dosa urang teh nobatan kerja di solihin ge ieu teh teu kaburu bae henteu kaburu teh lain teu kaburu teh anggeus-anggeus ditobatan bae urang teh eta kos kitu jadi lain nobatan itu lain nobatan kabair sawe nobatan urang di pangkat solihin ge ieu teh teu anggeus-anggeus istighfar deui tah jadi kuari mah hayang tunduk kana qadar Allah nah ieu bakal timbul khawarik tidinya timbul sorangan wa kaunul ahwal mawahib yakni ba'da taharruk jalbiha ka taharrukil awaid wa huduri hal ki zikri hadir jeung riungan zikir lain riungan zikir cara urang lain khusus ahli-ahli beat ahli-ahli beat eta babarengan mungkin unggal poe mungkin saminggu sakali mungkin sabulan sakali aya perkumpulan disebut halqah riungan zikir itu bebas khusus bae jang ningkatkeun jeung guruna engke guruna mere cara la ilaha illallah ke kanyahoan salah ye salah ta zikirna salah gideugna make gideg heula make napas heula ke geus beres naek engke kanyahoan nu salah ke kanyahoan nu bener engke geus jadi nama teu kudu budak gideg geus jadi nama jak geus perasaan urang teh aya di lautan ilmu Allah urang aya perasaan aya di lautan basar Allah urang teh aya di lautan sama Allah hasil tapak urang teh geus tikelekep dina ilmu Allah geus bae urang keur kuku bage babarengan jeung Allah bae di masjid asa jeung Allah di majlis asa jeung Allah di mushola asa jeung Allah atuh di kota asa jeung Allah di leuweung asa jeung Allah nu matak nya mah teu kahalangan ku rame teu kahalangan ku nanaon sanajan di nu rame Allah bae hate teh nu rame-rame teu kadeuleu ku nya sanajan kadeuleu
eta teh dianggap punya nah hiji Allah bae teu kakarak secara global dong helanan tah lit jadi wali teh kahorkil awaid wa huduri hal kizikri wasima jeung ngadenge mata parugil batin ke anjuran-anjuran Gus Guru bari batin urang kosong nanaon hanya ngadengekeun we ti guru sehingga urang bisa meraktekeun naon hasil ti guru kosongkeun minal alaik tina alaqo tina dunia tina makhluk tina nafsu tina setan urang ngomong kitu ku hese amat ku cara metode nu tadi bakal eueuh sorangan urang kuari tita ulah resep kana dunia moal bisa kajen ku kumaha ge dipaksakeun ge moal bisa lantaran urangna encan berangkat ketika urang geus berangkat nah kun ninggalkeun ieu resep dunia eueuh sorangan komo lamun urang geus dibere ku Gusti Allah kalazatan zauk ngeunah horenganan zikir teh ngeunah horenganan salat teh geus pohoan bae kana dunia dibere ngeunahin salat teh Allahu akbar hese nyaritakeunana ngeunah eta lantaran naon kasisi kagigir ka luhur ka hareup Allah sedengkeun urang teh nangieun Allah urang bebarengan jeung nu nyieun engke bakal balik ku Allah bakal ditanya ku Gusti Allah urangna kuari geus deukeut jeung Allah nikmat amat naon hartina jahe nanaonan naon hartina gadis Lampung nanaonan nu aya mah ribut malulu nanaonan naon hartina baby band naon hartina pabrik dibandingkan pancak Gusti Allah sia jeung boga sia panu aing sia jeung nu milik ku sia panu aing ai siana kuari jeung geus deukeut jeung aing teu nganggap urang kana naon nu aya nah iyalah sakadar metode cara heula geus urang ulah sosolonongan kuari mah urang keur syariat nyareat bae ngan urang sabisa-bisa naon anu sok dibacakeun ku guru dipraktekeun urang tuturkeun ulah ria sabisa-bisa urang ulah ujub sabisa-bisa urang jeung adab-adabanana sabisa-bisa urang eta ge sarua bae kos kitu ge ngan encan make bimbingan khusus doang ai dina zahir mah bakal akur jeung bakal ngeunaheun sarua salat ge ngan ngeunah biasa bae encan ngeunah nu sakumaha moal ngeunah nu sakumaha dibimbing ku guru ngeunah mah ngeunah tadi coba ge nu tadina urang usolli sejak kaula salat fardu zuhur 4 rakaat capek teh salat kos kitu teh lain lalagan capek bae sok tinggalkeun geura Allahu akbar Allah nu maha agung bakal hampang Allahu akbar ih ngeunaheun salat ti peuting teh sababaraha rakaat ieu mah lain lalagaan kula mah wani sumpah lamun urang make Allahu akbar menang 4 menang 6 ge capek tapi orang lah Allah mah nyahoeun ieu urang nu mantak hudang ge dihudangkeun ku Gusti Allah nangtung tengah peuting ieu teh pan nyahona urang tahajud teh Gusti Allah atuh Allah teh nyahoeun men urang dijieun ge nyahoeun geus Allahu akbar hampang bakal ngeunaheun jasa ge salat ge lain dalagan sok buktikeun ge peuting tas tonton TV salat ieu mah buktikeun baheulana ulah waka norekat heula ulah waka norekat ulah carita tasawuf carita salat baheulan pinuh kayakinan Allahu akbar teu ceuli datang ka teu ngeunaheun bae kula mah wani sumpah Allahu akbar ngan eta teh kudu aya yakin atuh aing ieu hudang ti peuting dihudangkeun ge ku Gusti Allah haju ieu aing hudang ti peuting teh cak Gusti Allah tahajud atuh aing kunaon make jeung hese-hese Allah nu mere nyaho ka aing bahwa ieu teh tahajud haju ieu salat urang ku hese-hese teh geus ca Allah mah nyahoeun ieu Allahu akbar engke ge geus geureun assalamualaikum Allahu akbar ih jahare ngeunaheun ieu nikmat ge datang ka jam 3:30 tas 3:30 istirahat reup hees urang jam 8 aya tahajud terus aya subuh henteu ngan ieu mah keur carita di dija baheula eta teh nurutan ahli tarekat eta lamun urang timbul yakin bakal ngeunaheun buktikeun ge urang ulah ngagugu bae syariat ulah je atuh aya kitu baca ngalepaskeun syariat mun masih kene kos kitu urang aya di makom syariat bae atuh teu naon los teu salah ngan moal ngeunah-ngeunah jak husuk mangke timbul tina yakin lain tina ngamaknaan ayat lain tina ngamaknaan lain tina napakuran keur salat husuk pamere Allah tina yakin urang keur awal lagi geus yakin Allahu akbar je cak Allah pinter sia salat ka aing je berarti sia geus nganggap jitu jasa ka aing teh geus nganggap hebat aing mang aing nyahoeun sesuai jeung aturan Allah
ja Allah mah maha uninga aji nya boga kayakinan dingeunahkeun ku Gusti Allah aya jelema bodoh salat ngeunaheun aya jelema geus pangkat kiai teu ngeunaheun numatak sok kali mah ulah waka nyaritakeun jauh-jauh teh heulanan ulah waka nu tadi mah jauh teh mun kukula dicaritakeun dina tulisan Mama Bakri panjang jasa eungap jasa ieu mah eta bae geus salat yakinkeun nang Allah Allahu Akbar di jero eta teh geus aya niat ceuk ahli tarekat komo ceuk ahli hakikat Allahu Akbar Habib Toha baheula Habib Toha lamun salat Allahu Akbar Assalamualaikum beres geus jago jasa nu anta aya teh pemuda salat cepat jasa kunaon saya cepat amat atuh aing salat leuletik tapi saya mah di jemping-jempingkeun mah geus caknya nama trial meureun tapi kudu aya yakin lamun urang teh yakin tetep terjadi Allahu Akbar yakin ulah yakinkeun mun cara tadi ga yakinkeun hudangna nang Allah petingna nang nyieun Allah urangna ge digerakkeun ku Allah nyaho tahajud ge ti Gusti Allah atuh urang make sejak-sejak segala cek Allah weh pos aing jauh bae jeung sia pan aing teh deukeut pugu gerak sia ge nang aing saeun amat sih heuh nya geus cek Imam Ghazali teh mah deuk dahar nyokot piring sejak kaula nyokot piring deuk dahar bego beureun tah mah deuk nginum sejak kaula nyokot gelas deuk nginum tolol beureun cek Imam Ghazali asal nyokot piring deuk dahar asal nyokot gelas deuk minum berarti asal nyokot sisir we deuk apel atuh naon atuh kok kitu mah cek Imam Ghazali hese-hese teuing atuh jelema geus ngantung berarti salat maka jeung sejak-sejak dicarakan orang ku Gusti Allah di makom tarekat dicarekat di makom syariat mah henteu ngan engke makom syariat mah di akhiratna masih dipermasalahkeun lantaran aya keraguan-raguan eta mah ditarik teh ku syariat ari ieu mah ku yakin geus Allahu Akbar mantap jasa geus ngeunaheun ge coba ge ke urang rasakeun ti peuting kula mah sakitu bae ulah waka nyaritakeun tarekat jeung hakikat nyaritakeun salat robah ku urang Allahu Akbar bakal hayang deui salat engke mah engke ge ku pamajikan dieu ge we ulah salat bae ulah salat mah salat bae heulanan ya Allahu Akbar pamajikan ge datang ka puyeungeun urang salat bae Allahu Akbar kan teu hudang-hudang barangna impoten tah mah cek pamajikan sugan teh ngeunaheun salat cek jana aduh ampun diurut teh mah kuduna naikkeun carita nya jauh teuing urang carita kana khariqul adat tadi nyabit-nyabit hikam lamun urang nyaritakeun hikam bakal tibalik tan mandak balikeun maca hikam mah eta ti guru atuh da kumaha malikeunana kieu ye kumaha hese tuh urang nu ka ditu horeganan lain kitu tah mah bahasa guru balikeun kayakinan nu tadina Allah aya dalilna aya dada melana kuari mah lain aya dada melana dalilna aya Allah ngan teu meunang waka kitu lamun urang can endek berangkat suluk ulah tetep bae mah mantak teu pati dijerokeun teh ge beusi urang pindah ulah urang ke makom syarat bae makom seke lamun geus beat mulai teh kitu sorangan oh jah heueuh gerak urang ternyata digerakkeun ku Gusti Allah horenganan je atuh hirupna ge nang pamere Allah geus datang ka ajal mah dicabut ku Allah atuh kunaon atuh urang meta sorangan nu mantap ulah meta sorangan arih nafsaka minat tadbir senangkeun diri maneh tina uras-urus dunia pamakoma bihi gairuka anka la takum bihi binafsik di mana-mana urusan dunia aya nu ngurus Allah ulah sok milu-milu ngurus siapa ibadah ka Gusti Allah dunia aya nu ngurus urang mah lain aya ibadah nu dititah ku Allah henteu ari dunia nu diurus ku Allah kurang diurus aya sia ikut campur urusan aing cek Allah bloon amat balikeun ku urang eta mah makom syariat lamun dimakomkeun makom hakikat teu meunang urang urusan dunia turun pangkat urang aya sir bae hayang kana dunia turun pangkat kunaon dipake ka hayang jata mah urusan aing anu diudag-udag ge ku aing teu dibere mah henteu bae cak Gusti Allah anu henteu diudag-udag ge ku aing dibere bae yakinkeun urusan aing teh mah siapa bae madep ka aing bisa araredan ieu lamun diteruskeun bisa araredan datang ka ieu mah ieu ka pamajikan warung urusan teh kunaon geus kumaha Allah bae mah badak diselang-selang gak ieu bahaya ngaji hikam mah bahaya ngaji ieu bahaya badak diselang-selang ieu mah asal nyaho bae heula engke lamun praktek mah kitu sorangan urang ge isuk-isuk sorangan
urang lamun diuk bae neuli jelema hilir mudik ya Allah ya Rabbi salamet tamoal teh si jelema ngudag-ngudag nu ka pabrik nu ka pasar pan geus diurus ku Allah kok make diudag-udag asana cilaka komo lamun teu make aturan syariat aya maling teh aya korupsi teh duh cilaka jasa eta teh napakuran eta bae ge waduh teu wae bari diuk ibadah nu panggede-gede tafakur saatin afdalu moh bin sabaraha tah tanyakeun Habib Rojak ge nu mah teh Habib Rojak mah tilok salatnya nama tapakur bae bari ngarokok nya nama siet beak rokok meuli deui nya nama ajeuna mah salat henteu tapakur henteu geus di luar dugaan geus kadinya mah geus hese bae iwal tinu ngalaksanakeun nu nya engke kanyahoan si itu norekat sebenarnya mah si itu norekat teu kudu bebejak kanyahoan naon tina langkah-langkah pagawean jeung tingkah bakal kanyahoan sorang nyambung ke nanya di mana menang sanad datang kitu bae atuh kula tak baik ke Bandung begitu ke Bandung atupan santri loba jasa kunaon tuh dipanggil di mana kenging sanad jih nyahoeun ti mana teu nyahoeun terus dibawa ku nyana ke Bandung naik mobil kayak ditanya deui ti mana encan buka rahasia di mana kenging sanad ujang sakali encan dua kali encan tilu kali nyana keukeung nah di mana oh abdi kenging ti abah emang saha abah oh kanyahoan kunyana padahal sholat bareng jeung batur senaon bareng jeung batur segala rupa bareng malah mah batur mah leuwih hararebat kula mah biasa-biasa bae kanyahoan jak kuari ge sanajan kuari kanyahoan nu boga sanad jeung nu henteu mah sarua jeung nu keur cicintaan jeung henteu atuh kanyahoan culak-cileuk bae neuleuan jam bae boga SMS ya lain deui ngaji rada kebelnya hujan deui aduh dibales deui kunyana ka ditu SMS na hujan wallahu a'lam bissawab. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau zaharu lan lamun lahir lausun apa laus bi asli qatlin kalawan asale mataini duna amdin wa khata Walau maha-mahalan kaluluputan fala qasamata fil asr maka orang sumpah iku mawjud ing dalam mungguh kaul asr wala yuqa samu fi tarafin lan ora dan sumpah opo ing dalem pucuk sewiji wa itlaf malin lan ngarusak harta illa fi abdin angin ing dalam hamba fil azhari ing dalam munggu kaul azhar wahia lan utawi qasamah ayahlifal mudda'i iku yentah sumpah sapa mudda'i ala qatlin idda'ahu iyatasamatain kang ada wa yang mudda'ihu ing mudda'a alaih khamsina yaminan ing 50 sumpah wala yustarat lan ora den syarat mualatuha panuli-nuline ing qasam alal madhhabi ing atase mungguh madhhab walau takhallalaha junun wa igma'un lan lamun nyela-nyelahu ing aiman apa pira apa junun edan au igma'un atau aya bana maka neruskeun ya mudda'i
walau matalan lamun mati yang mudda'i lam yabni maka orang neruskeun sapa warisuhu kama waris ing mudda'i ala sahihi munggu kaul sahih. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah. Dina minggu ieu urang masih keneh dibere nikmat sehat, nikmat afiat, tur dibere teu boga pagawean naon, hujan ge henteu, ngabesan ge henteu, urang melampiaskan diri ngaji. Jadi pelampiasan tina eueuh pagawean lumayan sakitu ge. Dina minggu kamari alhamdulillah urang meunang hasil donatur jang kepentingan haul 37 juta. Tapi gede sakitu ge. Sebab dina minggu ieu nu kamari teh double nyana. Rencanana kitu. Eprek teu kabawa duitna. Emang watek pelit bete meureun. Masalah. Masalah. Jadi ta minggu kamari merana 37 juta. Jadi orang begini resep bayi waktu tinggal 2 kali deh. Langsung katiluna pelaksanaan. Gara disiap-siap ke tasbeh nah. Nu pegat gerak sambung ke can boga geura meuli atawa menta atawa maling. Wah, duduk zikir maling tasbih teu beres teu pagawean. Mending ulah make tasbih. Ulah hiji mawa tasbihna 20. Maksudna bari jualan. Dilempeng-lempengkeun ku urang hate urang dika Allah keun ulah aya indikator ulah aya indikasi. Jadi urang ulah aya muatan gorod hiji be urang zikiran ruruba ka Allah melalui haul Tuhan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Qaddasallahu sirrahu aziz. Nu harapan urang hayang diaku selaku muridna. Jadi urang berharap dicatat selaku murid Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani Qaddasallahu. Nu paling urang hayangan ialah diaku selaku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu di Kabupaten Tangerang mah alhamdulillah di masjid, di mushola, di majelis ta'lim. Bahkan lapangan bola ge nu biasa sok paranti main bola dipakai maulidan multifungsi. Jadi di berbagai tempat ngayakeun maulidan. Ieu mah aya hiji pertanyaan Abah Haji di Lembur Kula.
hayang ngarayakeun maulidan di mushola sedengkeun sabari aya qasidah. Eta mah pertanyaanna kumaha eta hukumna sedengkeun jamaahna lalaki sadaya nu ngawihna rombongan ustazah. Mantep dong sebenarnya. Kudu aya peningkatan atuh. Namun tahun kamaringan kitimpingan doang. Dina tahun ieu mah qasidahan make aya ustazah, tahun hareup atuh gambus, tahun hareupna deui ya orkes. Coba salah. Nu bermasalah nama jang ke di akhirat. Atuh masuk kula ge nyawa ieu mah. Aya laporan kula cenah kiai. Di Talaga mah aya qasidahan ya, di Talaga. Kumaha eta hukumna cenah kiai? Wallahu a'lam bissawab. Tanya ke kiai da di lembur di ditu. Kiai, pokoknya eta aya qasidahan. Mantep. Tuh masalah. Ya ini kuku mah ge sabodoh tamatuh ari raresep batolos. Nah itu raresep batulah eta ge danana saeutik sakitu mun gede mah orkes dina kajian hukum. Eta ge danana we leutik. Adena we gugus di bere leutik danana. Tahun hareup mah teh ulah hayang nu mere gitu. Ulah yang muludan lah tahun hareup mah guys, daripada gonjreng-gonjreng mah. Kangjeng Nabi barang dek dulu kadinya ini mah cewek-cewek ceknya. Cek Kangjeng Nabi. Wah, saya comeback lagi dah. Aduh. Kangjeng Nabi balik deh kan itu. Aduh ya Allah, jaing betul ditagi gitu kan. Urang masih kene ngajelaskeun tentang masalah dakwah jeung kosa panjang dongeng. Nu memang ieu mah lain jang paranti urang. Ieu mah hakim. Nu boga keputusan-keputusan karat ngaji ieu al-bayyinah lil mudda'i wal yamin lil mudda'a alaih, saksi untuk mudda'i, sumpah untuk mudda'a alaih. Zaid ngadakwa sesuatu terhadap Umar. Zaid ngaranna mudda'i, Umar ngaranna mudda'i. Sadakwa dakwana bae mah tanpa melalui kekuatan teu bisa diterima. Kekuatan bagi mudda'i ialah saksi. Ketika eueuh saksi atau saksi dianggap lemah, maka dakwaan tersebut difokuskan ke mudda'a alaih. Mudda'a alaih ngaku atau henteu. Ternyata teu ngaku, mudda'a alaih perlu disumpah. Kah henteu ngakuna naon nu didakwakeun ku Ki Zaid. Zaid perlu saksi, Umar menyangkal, dipersilakan untuk sumpah. Eta teh awalan encan selesai. Ialah walau zuharul lawasun, lamun
nerangkan tentang bagian keguguran Laos. Tanda-tanda kuat mengarah karena pembunuhan ngaranna Laos Korema. Tetapi Laos tersebut bisa tidak diterima, gugur. Di mana? Apabila pendakwaanana hanya sekedar asli kotlin, dunamlin wa khotoin, Zaid ngadakwa kaki Umar tentang pembunuhan bapakna yakni Ki Bakar. Aya tanda-tanda nu diajukeun ku Ki Zaid setelah diproses ternyata tidak bisa menjelaskan tentang asal pembunuhan. Apakah ia mengenang gitu ngahaja atau ia kesalahan? Jadi berbelit permasalahanana. Ditanya Ki Zaid anu ngajukeun tentang pembunuhan bapakna, saksi ternyata eueuh saksi. Laos anu dijadikan kekuatan hukum, tanda-tandana misalna aya sapatu, misalna pembunuhan tersebut dibengker make sorban, sapatu jeung sorban mah eta tanda milik lainnya na bae nu boga model kos kitu, dianggap tanda bukti tersebut kurang kuat. Kecuali engke lamun memang aya sidik jari na kanyahoan tepat akur eta jeung pelaku yakni Ki Umar, agar proses terus bisa berangsur. Andai kata henteu hanya sebatas kejadian secara mutlak, ente bisa ngajelaskan tentang ngahaja atau kesalahan atau syibik amdin. Nah, ieu bagi Ki Umar anu dituduh selaku pembunuh terhadap Ki Bakar dengan tanda Laos anu teu kuat hanya sebatas asal pembunuhan doang. Ieu fala qasamata fil asah, tidak terjadi persumpahan. Jadi kudu heula dijelaskan ieu motif pembunuhan anak nya apa henteu ngahaja atawa khoto kakarak didinya terjadi persumpahan untuk memperkuat perlakuan pembunuhan terhadap Ki Bakar. Sebab engke hukum anu bakal ditibakeun antara ngahaja kasalahan sibiamdin, hukum-hukum tersebut kan berbeda. Nu mantap ieu kudu sangat hati-hati. Di dieu mah maksudna Laos tersebut gugur dianggap lemah lantaran saksina eueuh, tanda buktina ge sangat lemah, maka neangan heula ulah waka disumpah. Lantaran ieu kan jelas soal Ki Bakar terbunuh kan jelas. Geus lamun memang engke langsung diajukeun teu aya persumpahan, berarti kan Ki Umar teh gugur. Anda gugur tidinya berarti kan selesai urusan anak. Anu bertanggung jawab terhadap pembunuhan Ki Bakar saha? Sedengkeun nyana ngagoler. Nah, jadi eta Ki Zaid pengajuan anak perlu dipertimbangkan deui neangan data-data otentik nu kuat selain daripada saksi tanda bukti naon deui. Ulah waka dikembalikan ke mudda'a alaih supaya mudda'a alaih sumpah menyangkal tidak melakukan. Ulah waka kitu heulanan. Jadi pending heula 1 hari, 2 hari, 3 hari
tanggung jawab Polsek atau Polres atau lamun ketika kejaksaan berarti tanggung jawab kejaksaan tahan deui untuk memberikan makan selama encan itu aya keputusan dahar dibere dahar sakitan teh minum mun biasa kopi mun biasa susu namun biasa daharna jeung daging bere daging nginahin teh jadi sakitan teh sakumaha kebiasaan anak nyana kudu dicumpona di urang mah lain asal ditahan we tempe kangkung setengah mateng teu diuyahan-uyahan acan lain gitu eta mah urusanana proses di sel eta mah engke mun dibui terserah eta mah aturan-aturanana hari ieu mah heula selama encan kapanggih mah nyana biasana nginum susu beres susu biasana ngopi rokok di samsu waduh ceknya naing mending gua diproses ya kieu bae ngeunaheun ieu supaya nyana engke pengakuanana mantep. Aduh cenah kiai eueuh danana jang mengarah kadinya tah di negara encan nyisikeun dana untuk sakitan-sakitan tersebut penyidikan polisi teh eueuh dana maka polisi selalu minta bantuan pada orang-orang kuat yang ada di wilayah itu untuk mencari sakitan maka engke jelema-jelema anu biasa ulin jeung polisi ngabantuan pelimbah biasana aya tah terus ketika pelimbah maling eta polisi teu bisa ngomong cau kunaon emang sebab nyana geus selalu dibantu ketika nyana boga kasus atun teu selesai ialah hukum di Indonesia seperti itu. Waduh, masya Allah. Urang menyeritakan hukum teh selesai dihandap mah. Nu ngabunuh pembunuhna can selesai, nu maling pelaku malingna teh selesai. Iraha kapanggih anu leungit motor 100 suka panggih nama pelaku paling hiji. Anu maling 100 motor uga panggih hiji pelakuna paling gak panggih hiji 1000 di kecamatan Pasar Kemis rawan luar biasa urusan pemalingan timimiti maling mobil aya maling motor luar biasa aya jasa maling sepeda maling HP termasuk bobogaan awewe dipaling Masya Allah ya pemalingan geus lain ka benda-benda tajem benda-benda hipu ge terus dipaling terus ada kumaha meureun lalakona ya Allah nah eta lah kos kitu kaya di Indonesia sementara di luhur mah kuari geus jaritakeun tentang aset-aset negara geus mah besi baja geus mah aluminium geus mah tentang minyak geus mah tentang Telkom kuari nu deuk direncanakeun dijual di PLN coba sementara di handap mah dibejakeun dana kandas dan lain di luhur mah geus direncanakeun selain eta dan lain-lain sebagainya naon deui nu deuk dijual makana tinggal digadekeun bae Indonesia ka ditu nu ngeusiana urang kos gitulah batur di laluhur bebejana mandek ngurusan urang ternyata nyana nu di urusan kurang dibalik jadi ketika urang nyaritakeun tentang berbagai kasus teu pernah selesai tapi di luhur mah nyana lain nyaritakeun kasus-kasus kos kitu naon kitu urusannya mah urusan nyana bae nah ieulah Indonesia alhamdulillah ya rabbil alhamdulillah sia ditoraka sia alhamdulillahirabbil kene bae blon alhamdulillahirabbil anu alhamdulillah teh nyawana naon blon ya Allah geus gaya da kuat aduh masyaallah
aja ganti jelema-jelema doa gara-gara pelaksana mah gitu-gitu ke wala yuksamu bitarfin nula disumpah dari urusan tentang penganiayaan selain daripada pembunuhan misal urusan tentang motong curug teta tekudu aya persumpahan ismali itlapi malin jeung teu aya persumpahan tentang perusakan harta na ieu mah lamun memang mudah alehna geus jelas siap manehanana untuk melaksanakan nu didakwa ku mudai setelah ditingali keayaanana memang jelas bukti geus we ulah disumpah da memang geus Zaid dianiaya ku Ki Umar kemudian dipotong curugna atuh kapan eta mah anu dipotong na Ki Zaid nu motong na Ki Umar setelah didakwa ya pasti bae atuh Ki Zaid teh jandeuleuh beungeut ka Ki Umar da ka mana lumpat ka jeung ku kumaha ge nah sumpah teu masalah sim Ki Zaid disumpah teh lamun aya gitu saksi-saksi leuwih otentik deui sebab tamat tandana langsung Zaid nu dianiaya Ki Bakar Ki Umar anu menganiaya lamun memang ngahaju salah ladar ketika henteu sadar tetap al yamin lil mudda'i al bayyinah lil mudda'i wal yamin lil mudda'a alaih lamun memang nya ngahaju ngaku masalah ketika henteu ngaku terjadilah tetap baik permasalahan berlanjut sakumaha tadi urusanana ya saksi lamun memang manehanana itu langsung ngaku masalah teu ngaku persumpahan tetap berjalan eta manggeus lain main laos-laos deui lantaran ieu mah langsung antara Ki Zaid jeung Ki Bakar illa fi abdin fil azab kecuali anu berjalan dina masalah pembunuhan kepada seorang hamba ia tetap berjalan persumpahan kumaha sumpahna berbeda jeung sumpah-sumpah anu biasa wa iya sumpahna ayah lipal mudda'i ala qatlin idda'ahu jadi berarti lamun ngajukeun ieu si mudda'i terhadap mudda'a alaih kemudian menyangkal maka mudda'a alaih kudu disumpah persumpahan hana lain sakali dua kali tilu kali tapi khamsina yaminan 50 kali sumpah jadi sumpahnya lain sembarangan ya 50 kali wallahi demi Allah kaula henteu ngalakukeun pembunuhan terhadap Ki Bakar wallahi terus bae 50 kali kumaha kudu terus-terus wala yustaratu wala tuha henteu disyaratkeun kudu terus-terusan 10 kali eureun 10 kali eureun 10 kali eureun masalah sahanu nyaho 10 kali eureun 20 kali tunda 30 kali nyana haju ngaku walau taqallalaha jununun lamun memang keselangku edan 10-20 kali ieu ditunda heula baralik heula ke isu karak dimulai persumpahan 30 kali deui ternyata nyana barang datang ka imah mikir barang mikir meureuneunan sieun disumpah stres edan au ikbaun atawa ayan maka bana lanjutkeun walau mata lamun paeh lam yabni warisu ala sahih geus teu kudu dilanjut ku ahli warisna walau kana lil qatil
wallahu a'lam.